Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina dinten ayeuna abdi papenak deui sareng 4 orang tahanan. Coba satu persatu Pak Abi bade ditaros orang-orang hebat ieu teh berasal dari mana wae kitu nya. Di dia Dimas di mana Dimas? Di Pamempet. Pamempet sanes Palestina. Sanes. Ya juragan Di Taringgul. Saha namina? Muknis. Halus namina teh. Salajengna ieu saya Muksid. Ucit adik kakak. Ya Unis, ya Ucit. Ucit di mana, Cit? Taringgul sami Muknis. Sami sareng Unis. Terakhir aya Akbar. Akbar di mana, Bar? Di Wanayasa. Di Wanayasa. Nah, ayeuna urang ngobrol santai, tong targang teuing, tong jiga tahanan, santai. Nah, tegakkan kepalamu. Coba kalian teh tos memasuki masa-masa remajanya. Tos ieu teh acan. Tos ngimpi basah. Tos. Berarti eta teh tandana tos baleg. Sholatna kudu rajin, ibadahna kudu rajin. Sholatnya tadi? Sholat naon? Lohor. Sator. Seberapa rakaat? 4. Alhamdulillah. Sholat subuh seberapa rakaat? 2. 2 rakaat. Cit sholat maghrib seberapa rakaat? 3, Pak. 3. Akbar. Sholat Isya seberapa rakaat? 4 rakaat. Ngahaja abdi teh ngumpulkeun kalian sadayana teh aya pi obrolan anu seru. Dipayun kan Unis nyarita pernah komanya lain titik. Lain. Jadi koma teh kumaha teh sadar. Pak. Jadi lamun misalnya nepikeun ka titik mah tos dikubur. Jadi kumaha nih caritana? Jadi kieu teh kan bala 8. Ya. Tahun teh nyihan makam aja. Langsung ieu leuleus dieut langsung pingsan. Cenah ke rumah sakit. Langsung ieu teh dirawat teu sadar langsung. Teu sadar. Ya. Nah, habat nyihan makam segala main bola. Teka aja, Pak. Teu aja. Teu kuat. Nah. Kuat, Pak. Teu kuat. Jadi eta pembelajaran kanggo urang sadayana bahwa sesuai dengan keyakinan agama orang bahwa orang teh kudu percaya ke makhluk anu gaib oge gitu, bahwa bener makhluk gaib teh ku Gusti Allah diciptakeun. Salah satunya dengan ada hal-hal yang seperti itu. Unis terus dijana ke rumah sakit genep harinya. Seminggu, Pak. Seminggu. Ya, seminggu kurang lebih. Berarti keluarga terus panik. Atas, Pak. Jadi kan dibantu oge ku milarian landong tambak gitunya. Di pasangan naon wae Unis teh? Pasangan tulisan Arab. Ya, din awak. Nya. Iya. Ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terus kapok. Terus, Pak. Dipayun kan pernah ngobrol sareng Dede anak. Bahkan kudu boga adab urang teh nya. Seperti contohnya aya tangkal mawar lamun misalnya ditebang sembarangan teu punten bisa jadi aya akibat ke urang gitu kan ya. Bahwa di makam oge saur Unis tong sembarangan, tong sompral oge nya Cit nya. Kadang-kadang kan ari usia mararaneh mah kan masih neangan jati diri hayang pangjagona hayang pangaingna gitunya, jadi segalana sompral bener teh nana sada di usia ayeuna teh kan seolah-olah hayang jadi jajago gitunya, yang jadi jagger hayang jadi naon, tapi kan ku cara-cara anu sompral sembrono boro-boro ku jelema biasa ku makhluk halus ge kadang-kadang sok amkeun lamun misalnya aya batur anu kaganggu bisa jadi diganggu orang oge gitu kan. Sederhana nama lamun misalnya
embung diganggu ku batur ulah ngaganggu batur. Baturnya. Lamun hayang dihargaan ku batur kudu bisa ngahargaan batur gitu. Dimas Dimas mah pernah aya kejadian naon wae Mas? Pernah pingsan. Pingsan pernah? Pernah. Bener. Menuju SD, Nya teu acan nuju TK keneh. menuju TK. Nya Ini kumaha mimitinya? Ai rasana pingsan kumaha soalnya abi can ngalaman pingsan. pingsan teh kos bobo we pas mimpi nya Mm-mm. mimpi gitu. Tapi orang teh kos teu sadar gitu. Mimitina kumaha eta teh? Abdi teh nuju ngomong tutut kan baheula mah. Salak jeung dia. Tutut. Nya tutut nanti kurang kasak nya eta. Nya abdi teh ngomong nanti kurang seueur teuing. Mabok Nya mabok utah-utah abi. Mabok. Nya Ya. pingsan nah. Canda ka puskesmas. Terus teh kos daratang sadayana teh mama bapa daratang. Terus teh cenah ieu kunaon saeur nanya abdi teh cenah pingsan cenah terus ngamang tutut saeur teh Alah. kitu. Oh gitu. Iya. Coba lamun dibere pilihan Alita keur TK kan ya. Nya Lamun misalnya pas beunta teh aya di surga, mending cicing di surga atau balik deui ka dunia surga. surga Pak. Amun cicing di surga mah bener naon? Maot teh. Tapi alhamdulillah dibere panjang umur. Ayeuna kapok teu? Mam tutut Kapok. kapok. Nya Oh gitu Dimas. Ai sugan abi teh kieu. Mimitina poe heula pandangan. Pas sebelum pingsan kumaha? Lieur. nya lieur heula. Ongkek-ongkekan we seueur gitu. Utah-utahkeun deui. Iya. Jadi tutut teh teu asa. Henteu. Terus damang-damang sabaraha minggu kemudian 2 hari ge tos damang deui. sadar deui. Nya Tapi dirawat di puskesmas. nya Jadi intina barat emam ge tong sembarangan. Berarti kayak Dimas lamun misalnya tos rumah tangga kudu bener hati-hati mereka budak teh. Ayeuna akbar lah kayak ujian jeung Unisma sapaket adi lanceut. Pernah ngajakan balap umpat Pak. Balap umpat? Pas pingsan. Ada yang kopi, Pak. Cenah. Ini teh yang kopi. Yang kopi Kela-kela. Keur komat ya. Kasih pan. dia Pak. Yang Kan kopi. cerita datang cenah. Yang balap umpat yang si Ucit yang balap umpat. Sesuai pandi longokan di beran acis. Di aur-aur acisnya di kunis. Terus Tapi beunta teh si Unis. beunta pangan teu sadar. Hante sadar. Ancem imut mamana cenah. Ieu si Ucit tapi cenah. Yang umpat terus. Yang kopi hidung, yang Oh ngopi. berarti diajak ngobrol gitu nyambung. Teu Pak. Oh. Bere acis di aur-aur. Diawur-awur. Jadi walaupun sehari-hari babareng jeung si Uni jeung si Ucin, tapi Unis teh teu wawuh kadang-kadang teu sadar pisan. Sadar, Pak. Jadi apal carita eta teh tinu saladar, Sadarnya. ngajak balap lompat. Pak, ada berempat. Eta teh di rumah sakit. Oh, Pak, ada berempat. Ikut di impus. Kan di kasus terkini Pak bujur Pak tenang. Teh ijis ya Pak. Pak tenang. Pas ngomong bujur teh ijis. Bujur susah dicabang. Eta mah sadar mah Bah. Sadar. Aduh. Aya tapi bener sih meureun waktu harita naon namina teh Unis di luar kesadaran gitu ya dikendalikan ke orang lain lah ujian punya terakhir Akbar pernah deh ngalaman hal-hal anu aneh seperti Dimas, Unis, sareng nu sanesna gitu. Acan Pak. Anu aneh Pak. Acan aya kejadian naon wae nu paling berkesan menurut Akbar? Mangan ayam. Makan ayam gara-gara naon Makan ge ayam, Pak. dipaehan. Menuju MD. Guru kita acan datang. Ayah ayam masuk Pak ke kelas teh. Tak kalah luat meureun. Nah, itu teh nyenak senawe balik deugeun. Ya. Hayam teh kan kelompok sih. Hayam gede apa anak hayam? Anu ieu non dasar dagang. Nah, betulnya Jalur bingang. tak apa tah. Tah lamun misalnya
eta anakna keneh indungna kudu dikawin. Terus kumaha? Kan hayang teh nyebut di kolam bersih. Heeh. Urang kuat hayang teh. Pamit balik dogan hayang. Balik dogan yang geus da. Ya. Beunang mereka hayangna. Tah, ai pas guruna datang. Nah, eta naon di kolong? Ieu buaya. Nah, cicing wae cenah. Ieu teu apal Bu, pasti kalebatan teh ieu. Maot, Pak. Heeh. Sulah hati mah. Mudah-mudahan ditampi ieu nanya. Amin. Usul mah do. Terus. Nah soalnya maotna di MD. Ya. Asa. Terus teh kuno lain lagi di Baladogan batu. Halo, geus maot teh. Saacan mah tadi Baladogan heula. Heeh. Tapi di Baladogan cenah. Atuh bullying ka hayam. Saya pas guruna. Pas apalan guruna teh. Kita carekan. Kita bila luar kadayana lalaki hungkul. Ya. Tapi kita ngampalkeun surat naon sih? Anaba. Dijitipun ka Baradim. 40. 40 ku ibu teh gara-gara maehan hayam. Teh teu acan apa sadayana teh. Terus hayamna kumaha eta? Hayamna dicanakan mau gaduhna. Di ieu we udunan 2000 ewak. Gantian. Terus diasakan deh. Teu diasakan. Tersangka berartinya pembunuhan. Eta teh berarti asupna lamun ka tindak pidana jiga nama eta teh pembunuhan berencana. Bisa lumayan tah. Sabaraha tahun dihukum lamun ka manusia gitu eta. Pembunuhan berencana kan dianiaya heula, digebugan heula, dibaledogan heula. Pas isukna tahlilan teh. Henteu. Atuh kumaha bisi ngajung jurigan. Dan mun hadiah mah we menang sarimi. Tah eta. Enak Ucit masantrennya. Alhamdulillah jeung Unis. Masantren betah da? Betah Pak. Tah. Segala sesuatuna masantren mah kan kadang-kadang teraturnya nih nyacet ya. Di hudang sare nepikeun ka sare deui bener-bener teratur. Alasan Ucit lebat masantren naon? Apakah gara-gara hiji hayang neangan babaturan, kadua hayang neangan kabogo, katilu hayang neangan ilmu. Anak-anak ibu Pak. Lamun aya nu bogoheun rek ditarima moal. Moal Woi, gaya-gaya wae. Cita-cita yang jadi naon Ucit? TNI Pak. TNI. Ngaji terus bisa. Tah, ayeuna dituturkeun jeung Unis. Unis ge sabaraha bulan di pasantren? Ngopo ya? Kabur wae nya. Kumaha rasana masantren betah teu Unis? Kayak pikiran di bumi. Ingat ka naon? Ieu ke mama. Ingat ka mama? Nah, bet ingat ka mama? Iya. Biasa. Tong jeri kan tuh. Si Ucit oge betah. Aya carita naon Cit anu lucu baheula? Bala Pak maling rambutan. Maling rambutan. Kanyahoan deh. Kanyawan pada Uber. Uber kudu bogana. Tadi si Robi tadi. Tah, kumaha mimitina? Pan ieu lompatna kebluk ieu mah. Pan ieu mah diberi mah. Nu diberi Kadu ieu mah kadu. kadu. Eta kala kumaha? Ning rambut. Jeung rambutan. Kadu rambutan. Anu naikna saha? Apa di Baledogan? Anu pas di rambutan mah ditaekan pendek Pak. Pas jalan mengaman ke Nu bogana. Unis lumayan rada begang kenela aja pas kelas 4 5 SD. Ayeuna mah alhamdulillah suburnya. Terus An pimita cenah nyamper Unis teh. Hayang ngalak rambutan neangan kebon. Jangan aya weh tanggal rambutan. Diala nawa ku Ucit tah. nu naikna mah Tos menang caricing di armong. Ai pek nama babateran Ucit jadi teh. Kabur teh aya naon? Tengah jawab ayo ngabencir labur. Ayo ngomongnya si Robi mau non ting parang ting naon kieuan. Ucit teh pateuh lana si Unis pangkancotna. jadi benang
Belum. Teu pak yang ngajulkan pagar. Kenapa ger? Pernah salah asup tuh bisa kan pagar balik mading ku panik jadi bisa ngajelang. Jadi bisa jadi ngadak-ngadak ku panik menya ngadak-ngadak jadi bisa. Ada kuat pak kan lecet itu nyeri. Itu dirasa. Itu dirasa. Benar. Nah, setiap orang kan boga kehidupan masing-masingnya, boga carita lucu di usia-usia tertentu nah, termasuk orang yang sami wae gitu kan. Pasti aya lucu, sedih, senang, aya wae. Tapi kadang-kadang pengalaman anu berkesan teh hal-hal anu lucu gitu. Anu lucu, anu sederhana seperti tadi pingsan. Itu lucu sih han pedah lamun dipikir-pikir. Nah, orang pernah pingsan, nah orang pernah koma, padahal itu kan bukan hal sembarangan gitu kan. Jadi berkesan lah gitu intinya mah. Maling rambutan, punten karena ieu hayam gitu nya, hayam kelepasan lah gitu intinya. Coba abi rek naros ya. Mas Anten kan duaan nanya kasadayana we lah kajeun. Ari babi haram teh. Haram. Tapi ustad oge ngingu anak-anakna wios teh. Itu. Babi haram. Haram. Tapi Pak Ustad aya nu ngingu anakna wios teh. Oh henteu wios kan anakna. Anakna lain anak babi. Pan anak Pak Ustad saha? Pan anak Pak Ustad mah jelema. Coba ieu mah dina TikTok ge lobanya. Lamun salat imamna ku kopiah hideung bae teu? Baik. Bae teu? Ente Pak. Henteu. Imam teh kok kayak Kan imam mah kudu nage ku Jalmi. ustad, ku jalmi, maknya ku kopiah. Coba. Boga tebakan teu? Coba, boga teu? Oh, dia mau disuka. Ucit tuh. Bro. Nah. Oh. Aya teu? Aya Pak. Sok Di jero peot, di luar koneng. jawab baru. Jero peot, di luar koneng. Jawab Dim. Oh, Ini nek angkot. Aduh, bener. Nyahoan loba tuh tebakan nama coba. Aya deui teh Dimas. Matana tilu supena opat. Matana tilu. Salah. Matana opat supena tilu. Matana opat. Sukuna tilu. Coba naon nis? Tebak nis. matana opat kun dilu. Coba nyaho teh Akbar. Matana opat. Sukuna tilu. Cek abi mah ieu Dim. Aki-aki make idep di kacamata. Iya. Nah aja nya sagala. Coba ya. Hiji deui lah terakhir. Ari ke ya. Naonnya poho deui euy. Ari poho deui euy. Unis. Ayo buru, boga teh. Ya Akbar, siapa ayah? Paroho deui euy tetep makan teh nya. Enak orang ngobrol ieu deui lah. Balik deui. Di pesantren, di kehidupan nyata bahwa orang teh benernya kudu percaya ka makhluk gaib, kudu percaya ka makhluk anu non gaib oge gitu kan, kudu silih penghargaan. Ka saluhureun kudu sopan, ka sahandapkeun kudu kumaha gitu. Unis kamari ngiringan LDKS nya. Ucit ngiringan mah. LDKS teh latihan dasar kepemimpinan siswa. Jadi leadership kepemimpinan Ucit dilatih. Coba nu karasa ku Ucit
LDKS teh resep apa capek? Ya, tengah-tengah aya capek aya. Resep aya, capek oge aya. Kan maraneh mah teu acan giringan LDKS nya, hanya perwakilan kelas unggul gitu kan. Tapi naon namina teh kaayaanana ti payun teh nuju kamari nya dinten Sabtu jeung Minggu. LDKS teh di Subang nya, daerah Subang. Aya resep, aya capek, terutama kan di daerah tersebut di alam lah gitunya. Urang tong sompral teuing. Urang kasa sama jalma kudu bisa ngahargaan. Aya kejadian aneh teh di ditu kudu ujit. Aya Pak. Aya Besok poe. sapoe. Ari anu capena aya resepna aya kumaha tah? Ya capek teh. Nya resep mun capek nama jelajah gitu. Kalubung jauh. Nya resep teh aya anu rintangan-rintangan gitu. Nya. Jadi setelah letak dicaian terus we ngarayap. Oh, gitu. Jadi menyelesaikan tantangan. Bicara kanan osis. Dicarekan oge ka kelas. Jadi kan resep jeung capek teh aya resepna urang jadi mengenal lingkungan anyar, teman-teman anyar. Kumaha carana berorganisasi anu benar, kumaha cara berkolaborasi dengan teman-teman gitunya. Jadi capekna emang kita teh tidak terbiasa lah gitunya. Nu tadina taraca capean tiba-tiba gugah kan di jadwal. Gugah jam sabaraha kudu salat tahajud heula. Renungan heula malam, makan di waktu. Itu kan makan, kegiatan segala rupana benar-benar di manage gitulah. Kira-kira pengalaman berharga naon ku Ucit didapat setelah LDKS? Pengalaman bisa bertemu dengan teman-teman eta anu Anyar. Jadi loba benar. bisa mendapatkan pengalaman, wawasan, Ilmu ongkohnya. ilmu Benar. pengetahuan. Ilmu pengetahuan jelas. Sehari samalamnya di payun teh. Tak Unis pernah aya kejadian naon di nu aneh. Cenah bisa nyetir mobil bisa kan mobil? Bisa gede. Geus majukeun bisa. Kapom Pak, Kapon pom ini. anjir gaya parkir kan bisa. Kok. Coba setir aya naon wae coba Lakson, klakson. setirna lakson tuh. Terus anu kan aya hiji dua tangan kaki kanan nyekelan naon? Gas rem, Gas jeung rem. Kaki kiri kupling, anjir geus hatam euy. Emang diajar ku saha? bapak. Bapak bisa karena mobil. Nah, Mobil lu mana sih, Cit? Bapak anak apa? Lain si Unis maju ke nana Kol buntung. kal buntung. Anu mama. Anu sanesna menis aya. Oh boga kan Unis? Boga mobil. Bener Nis? Gaya-gaya wae euy. Coba tong kaku teuing santai we. Tadi itu narek sesurian. Coba. Tim Dimas teh sakelas yang Unis. Abi nanya, kunaon karek arek Mas Andren mineng-mineng balik teuing kan Mas Andren mah kudu ngendong. Ingat wae ka mama, bumi. ka bumi. Kepikiran. Tadi sare wae di kelas. Kamari sare di mana kamari? Di bumi. Encan ka Mas Andren. Hayang nyarekan Pak Ustad. Emang bayan? Wih heula. Cuman Unis mah tara izinnya. Jadi kabur asupna. Jadi Pas Pak. pas malam rebon Pak. Kabur. Kan Mas Andren teh malam rebok tah. Malam rebok teh ini teh kabur. Ngawe apa abi Pak? Kumaha cenah Bar? Wah. Iyalah. Orang cicing tadi mah mana kirim butuh bawa turun sana. Oke, dibayar 10.000. Jawab itu. Enggak usah dia weh. Jangan ke gua turun Pak. Teh. Ngawe apa bawa
ya ngedekeun. Heeh. Nah, dijemput ke baturan teh. Keun ka Bumina. Heeh. Jajak. Oh, nih saya dipasihan 30.000. Saha teh? Anu ieu nu ngajemputna. Ning loba wae duitna mah. Aya 150, Pak. Pan karek masa terba di cecep. Loba nu nyecap. Alah sia. Cing betah Unis teh. Tapi kemis balik deui. Kemis balik deui. Ari ucit uang jajan mingguan diberena. Terserah mungkin. Mingguan tapi sok ngenak 10.000. Oh gitu. Dipasikeun ku ieu ku ibu. Sugana dititipkeun di Guru Ngaos, ke di berean di Guru Ngaos sugana beda. Nya gitu sebulan 300.000. Oh gitu, dijatah. Makan mah sehari 3 kali. 2. Oh sehari 2 kali. Ayeuna kan kuis sekolah taruhlah jam 2. Engke makan di jam sabaraha? Jam 4. Jam 4. Meureun ayeuna moal dahar aya balik mah. Teu nanaon. Tenang. Keren euy. Dem kabita teh masantren. Henteu. Neangan ilmu agama. Unis naon motivasi ngiringan masantren? Sini saya bersemangat. Naon? Hayang memperdalam ilmu agama. Terus hayang nambah wawasan, nambah babaturan oge. Halus. Terus anu karasa ku Unis ayeuna tentang hal-hal gaib. Dimas percaya ada hal-hal gaib. Percaya, Pak. Unis geus ngalaman can? Ujiet Unis wae abi Acan, paling. Pak. Ai abi mah nya terus terang secara langsung mah teu acan pernah ninggal, Pengen bicara. tapi suara-suara itu lamun misalnya ka gunung, ka mana abi ge sering ka gunung. Cuman mikirna lamun urang teu ngaganggu batur pasti moal. Mau ganggu. Tah eta. Jadilah intina mah silih hargaan. Da batur ge lamun misalnya ka usik urang bakal musik gitu. Lamun batur naon namina teh ka usik ka urang insyaallah moal musik. Tapi ingat gitu maksudna teh ka mana wae kudu inget kana Gusti Allah minimal babacaan syahadat wae mah Fatihah kudu geus cangkem gitu dina hate urang intina mah sapertos kitu. Coba ayeuna terakhir. Ti Akbar lah. Menurut Akbar kata-kata hari ini kanggo pemirsa. Coba Saya, Pak. daya Ceucit pengalaman ulah maling rambutan Cek Akbar ulah maehan hayam. Coba minta maaf lah ke hayam. Ayam. Pura. Terus, Pak. Banyak gitu hayam. Assalamualaikum lah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kepada hayam yang terhormat. Pada yang terhormat. Abi Akbar Abi ya. Pak. anu kantos maehan. Pembunuhan. Abi minta hampura. Mudah-mudahan Mudah-mudahan masuk surga. amin. Amin. Becet cok tentang maling rambutan kumaha ka barudak tong kaalaman deui nepikeun ka di budak-budak gitu kan. Coba Cit naon wae nu rek didugikeun ku Cit. Barudak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barudak sadayana tong diturutannya pas abi. Alah sia. Eta mah keur baheula yang resepan hungkul. Masa muda Semuanya. anu saena turutan anu gorengna mantong gitu. Nis tah nu nihan makam teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayam kayak ingin makam kan mah. Makam saha eta teh nu diki? Terang makam sada. Sok sok. Apa? Sok. Tangian makam sareng tong sompral. Tong sombra. Sakumaha kieu nya benernya kapotong Unis.
di mana wae mun bisa mah mun bade bubis bade naon punten Punten, nya nyanisnya Nya. punten naon cekeun bae lah cek batur dianggap ngomong sorangan oge tapi kan santeuna urang aya permisi lah gitu nya. Kumaha nih sok lanjutkeun ini. sareng adabna kita dijaga Bener bisa. sareng nya gitu we Ulah nyapa bujur. iya Tapi ada mah tuh sadar. tos Tah, teu sadar ya. ya tos sadar Ayo bawa masih wanita. itu pak tuh ani Yesus. Enak Dimas, sok tentang tutut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabaruda. Barudak Anu ngora anu kolot. Komo anu tos kolot mah gitu. anu ngara anu kolot kamu anu tos kolot mah. Amun anu barang mamna tong berlebihan kedah jaga pola makan. jangan mendadak jangan sih Barang mam teh kedah sing asak mameuna Tong dimam jeung cangkangna. nya tong sareng eena Atas wae. terus Karena pas 30 menit langkung gitu nya jadi sesuai janji kita semua. Mudah-mudahan alurang sing sarehat. amin Terus kapayuna pengalaman alurang ieu teh anu saena mangga dicanda, anu gorengna tong diturutan gitu nya karena hirup mah sebab akibat. Lamun sebabna naon ke akibatna naon. Sebabna ngihan makam walaupun dekah aja kan ada akibatna. Jadi gering, dugikeun ka koma. Ieu sanes carita hayalan, sanes carita settingan. Bahkan ya real. Ya cerita anu kaalaman ku Unis. Saksina aya Ucit, kami pelembah naon namina teh? Pelembah Mayahan hayat mah saksina Dimas. mas Iya pelaku utama. Pembunuh bayaran. Ya. Tapi anu pas mam tutut mah abdi teu apalnya saha saksina mama. nya Dibawa ke puskesmas. Yang sakit lah nya ti abdi tutup. Nis. assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Sadayana ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.